mentak jelema hayangnya bagus jeung teu bagus na diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran urang ge hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae lamun urang geus rela jasa panyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus cenah eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain ieu mah tah urang keur tenang tentrem masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mun disupae daek ya nggak harapan harapan nih jauh ini jauh kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup baik kieu didinya ngising didinya deh jauh bener aja mah